lu dipikiran teh umat kunaon jadi kararieu umat teh mikiran ba'dul arifin mako aneh dek pilkades rakyat daratang ka kandidat marenta duwi kokos gitu sih alam kuari aneh dek kondangan minta duit dek ke rumah sakit minta duit gagaro minta duit gagaro doang atel minta duit itu sih kubaha konsep nah kokos gitu amat nah iya mikiran umat kok jadi kos kieu aneh aya di akhir zaman kos kieu nu mere jeung nu dibere bakal ngerebek kabeh di neraka eta nu kos kitu ngaranna ar-rasy wal murtasyifinna nyogok nu nyogok jeung nu disogok bakal ancul-anculan ngerebek di neraka di pikiran kok budaya jeung akhlak jadi kos kieu bakal apa moal sehingga beresan negara jelema nu hayang dipilih model kos kitu wawasan urang teh kunaon kada materi ayeuna deuk milih pamimpin teh lain nu boga wawasan jang ngabeberes negara di lembur teh teu pati rarapih urusan KTP SPPT urusan berbagai-bagai urusan waris urusan rumah tangga dan lain sebagainya rukun tetangga rukun RW na rukun gitu RK rukun kampung dan lain sebagainya ieu mah geus teu mikiran bakal kumaha teh kajadianan nu mabok dipilih bae sepuguhnya na sok joget-jogedan dipilih bae haju nu ngagugulukeunna kiai ustad ku sebab rada gede diberena panetanya honyana sok joget sok babok kan atuh ustad ngahayu-hayu isinya nak tak ustad dobloon eta ditanya ta dobloon aduh marah eta coba ustad di blon-blon kurang mal daek itu ge ditolol-tolol mal daek sebab naon atuh blon kabeh tah ieu urang geus datang ka zaman model kos kieu ditafakuran nah malam nisfu Saban urang doakeun ye umat ulah datang kos kararieu supaya bisa tararobat teu mikiran sorangan umat kok jadi kararieu aneh ulah-ulah nu bodoh nu pinter nage jadi kos kieu lain hayu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis silih wasiatan dina hak silih wasiatan dina sabar supaya ngarareuna kabeh dina agama dina negara rapih. Nah ieu mah maleman nisfu Saban teh sakali deui lantaran kuari mah loba pendatang bisi aya nu ngahayu-hayu ngajakan salat nisfu Saban sakali deui ulah hukumna bid'ah geus we kanyana usil ulah bisi urang ditanyakeun ngaulah-ulah kumaha can dalilna nah bisi digitukeun ku nyana aju bae pan kolot baheula mah dalil ya pereup ya nyawa sia aya pereup ya emang aing geus kebal teu ngadalil ya asana ngababuk ka sungut sia ya asana jantowor sia ya budak kuali mah teu nyaon jantowor naon jantowor eta bahasa Korea teh jantowor aduh guys daripada orang bakal ribut teu bagus mendingan geus ulah usil salametkeun diri urang bae sebab di akhir zaman kieu mah loba jasa paham nama lah atuh geus teu ngararaji tapi harayang jadi pendeto iya geus teu bareres tah kitu Kangjeng Nabi teh malam nisfu Saban teh jeung cak Kangjeng Nabi innallaha la yatlu'u a'mala ibadi sanyana Allah ningalikeun nempokeun kana amal-amal hambana dina maleman nisfu Saban lantaran diusulkeun dilaporkeun buku urang nu ayeuna ka Gusti Allah dibere buku nu anyar
buku nu urang ditilep kuari simpan ke dihijikeun jang di yaumal mahsyar dihijikeun nangke bakalna dihujankeun nu katarima ku leungeun katuhu saadah nu katarima ku leungeun kenca saqawah cilaka aya nu katarimana ku tonggong askos saqawah cilaka ning cilaka mantak Allahumma naon karapan nanti kaleungeun teh nanti kadang atini kita bibiyamini dan terus seterusna kadila tutini kita bisimali aumi waro izhori ulah Gusti mere kitab kana leungeun kenca jeung atawa katonggong cilaka tah kuari kitab urang malam engke tah peuting magrib tah dibawa nisfu sawan peuting dibawa teh jam 12 kalau tutup dibere buku nu anyar sing hade di tahun ieu aya kredit aya mabok naudzubillah min aya zina naudzubillah min dan lain-lain sebagainya berbagai permaksiatan ditutup berarti buku anyar alangkah bagusna lamun buku urang ketika diangsongkeun ka Gusti Allah pinuh ku kahadean ngan kapan aya urang mah tunduk bagus di mana jang ngaji saminggu sakali ge bari nundut datang ka imah mah remote TV deui SMS deui loba kagiatan ka dieu ka ditu mendek mana bagusna dalam saminggu mata teh coba lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV apa lobaan dipake neuleuh bujur asal nu katilu tah celi urang lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau loba pake ngadengekeun obrolan-obrolan gibah ujub dan lain sebagainya atau loba ngadengekeun biduan-biduan ieu celi kitu keneh sungut lobaan pake ngucapkeun nu dipake karidho ku Allah atawa dipake ka bendu ku Allah leungeun dan lain sebagainya catetanana eta engke bakal aya kabeh catetanana aya mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid daun nu diucapkeun nu dideuleuh nu didenge aya tulisanana malaikat raqib jeung malaikat atid renungkeun ku urang bakal kapanggih eta engke jaga di akhirat naon nu kurang dilakukeun nu mantap Kangjeng Nabi sabulan Saban puasa teu eureun-eureun datang ka cek Siti Aisyah asana sim kuring ningali tuan teh henteu cara biasana di bulan biasa mah aya bukana aya puasa aya buka kok di bulan Saban mah ieu teu buka-buka cek Kangjeng Nabi bulan ieu teh bulan diusulkeun dilaporkeun amal-amal seluruh hamba sim kuring teh resep jasa mun kabeneran buku dilaporkeun ka Gusti Allah dalam kaayaan keur ibadah ka Gusti Allah masyaallah eta Kangjeng Nabi nu geus jelas eueuh dosaan hayangna kos kitu kunaon ai urang Bojong Cikupa pasar Kemis Onam leuwih ti heula tah bageus teu mikir-mikir kadinya ya Allah ya Rabbi tuh Kangjeng Nabi memikiran kadinya nya entek maleman nisfu Saban ramekeun ku urang hirupkeun ku urang supaya hate urang hirup lamun hate urang hirup teu meunang neuleuh syiar agama irek naon ieu syiar ramean muludan geus aya can-can danana kakarak aya 5 juta butuhna sabaraha butuhna 30 juta kadiekeun 5 juta ajo teu da naon suka teh tambahan tolol teman tah tambahan wae geus ulah ngarepotkeun batur eta beunta mata hate ngaran eta beunta mata hate ngaran
sih geletrek we keur naon ieu ngabenerkeun internet basid geus aya internetna saparo kakarak ge encan aya saparo deui encan sabaraha hitung ku sia cokot di material terapkeun ai duit ulah mikiran duit aing ke Jakarta wah teu beres teh Pak Haji kos kitu gantung habek tah plek terapkeun ya mesti kurang datang ke Imam Haji kita bentak mata hate nu kos kitu ieu masjid ieu kaburu tah moal ieu datang ka tarawih can di keramik ieu can aya mah keramikna beuli atuh ya saminggu deui masyaallah ke tarawih kumaha atuh aya kitu ai beuli tah duitna tuh tukang bas geus geus pokona mah kabeh ditangkes ku Pak Haji lamal kebel hirup mah eta kos gitu dah masyaallah bentak ta mata hate ta bentak ieu mah mobil pas liwat ke masjid nu keur dibangun ditaekeun kacana besi anu nanya aing lah tolol tolol jasa eta ngaranna pareum mata hate tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beuntak pan deus mata hate tinggal gitu bae Masya Allah karim tah bentakeun mata hate urang ngeunaheun benta mata hate segala rupa hararampang ngareunah tuh sia ieu teh bisa ditanya ka pamajikan kunaon mewek bae antu sajakeuna teh mending puasa teu boga hayang bebeja tuh bebeja hayang naon mau kena segala samping segala baju segala nu penting aing izinan nyandung sia cak lu kolot sial sarua jeung kabenter gelap aing henteu tah ulah loba omong geus hayu bentak ngaranna mata hate ya Allah ya Rabbi ngeunaheun bentak mata hate